Ngejing enang bubuan tuh bener nak itu nyaho gitu jelas bagus ge itu jelas mah tuh nges putuskan bae mentak naon aja misalnya putus neng jomblo atuh jaya sarua ge jomblo oh sih nya mana endang jelema teu boga hirup deh atuh sapoe lagi meureun ngalaparap gawe tilok jelema nu kitu balangsak atuh mending jeung urang rapi bae ngolpoe sapeci calon jaro bahkan calon imam nanti amin aja kumaha mage nya atuh nges putuskeun bae mantak naon jelema balangsak kitu nu bener terus mun misalna neng putus jeung endang bisa ngabagiakeun neng teu siap neng soal ngabagiakeun mah gampang bae mah deuleu peci ge herang kieu calon jaro tenang dibagiakeun kurang mah sampai akhir hayat. Oke, kuning kuarin diputuskan bela. Kiki udah nyamperkeun endang supaya cepet pan. Nges lebih cepat lebih baik. Hayu nges tangan endang lah. Geus teu kawawa ya. Ayo ge tangan. Bukan ya. Yuk. Ya. Bahagia tuh bogannya urang. Bahagia tuh bahagia. Bener ge. Nah cinta semati enggak kumage cinta kayak itu di jajanan mah aja lapar tumpah sajian mah gampang ka aplan ka mana ge ayo ge ke Alpa geus ke deui teh mah urusan ke penting mah hate urang teh tulus kan neng oh sihnya oh geus ge tapi bener kan diputuskan oh nyawa neng dekat itu ayo pakai dia kepaksa beka dia endang telepon kuese grupen be wait untung beneng ka dia kebeneran amat ya karena terlindu makanya calik lah dia calik lah beneng selama ini gue kotor ya enggak calik beneran neng ya kan dia arek minjem duit kan neng ya hah minjem duit buku saing ka digenek aja kan dia putus putus masalahnya naon neng main putus-putus bae aing bobogohan jeung sia kahiji buruk kadua kurang vitamin pokoknya mah loba lah sia makana mikir jing buku sia balangsak ieu awak aing guru ku sia leungeus amat neng ngomong gitu di hareupeun kamu geus lah pokona mah aing mah teu mau tahu aing mah putus jeung sia aing mabur lah ulah gini dikeula di dieu nek naon deui jing pada aing geus ngomong aing yang putus jeung dia dah geus aing mah mabur solo dah kamu jijina masih teu habis pikir aing mah das aing meski mah aing geus moal ku kumaha deui nean pagawean aing mah geus dibuktikeun ka manehna lain bahwa aing teh teu kitu baby kumaha mana kumaha soal eta jeung endang geus tadi geus diputus geus bagus bentar kemana aing teh kemana ge ayo tuh kenapa oke gedenya come on baby benernya lo bong oh bener malah diajak kayu ngaruh kirim jajan oi op ya oh beri aja belah mana na bunget nu jer
Kata kadelenan nggak ada herang ngabaranya iki yo. Aing calon jaro yo. Delo, aing semoga baby ya nama. Bang, tadi Naon. tadi lah yang ngobrol. Gak penting hati yo. Ayo. Kayak babynya tungguan. Eta si jeung awet ta. Ayo hubungan naon dia? Mana? Bisa deket itu juga awet tadi. Atuh, bebenean lah. Pan aing tadi banget aing JR meureun kadele ku dia. Duh. Dan kunaon? Eta kapok si Endang. Atulis teuing jajing endang mah geus ieu, geus PUTUS. Pegat jeung endang geus nama. Oh, pantesan. Dia kalau loba laga amat seuri bae ding ngeula aing ge. Atuh pan aing mah calon jaro, gampang nyan awewe mah ji. Mana ieu PJ na ieu ka aing yo? Tenang dia non. Kayak Kopi biasa gelas oplet di gulaan. pahit. Oh, Orang-orang ngopi pahit sih. Abah kolot aing dia mah. Ampun. aing tuh. Kenalin ka bogo aing tuh. Ayo. Sia, pani motor aing meureun belah dia. Aing ka bogo aing tah, ka bogo aing tah. Goblok kau biasa. Aing mah. Kayak orang gedeng ka Alfa. Iya, jajan orang. Aduh nawa. Gampang duit mah geus. Ah ge ka apa? Nih haus. Aduh haus nah minum teh dahar. Nginum lah ngaran ge haus, ai lapar karak tarang dahar. Kayak gedeng. Ro, biasa. Ro, coba yuk. Non rombeun meureun aing. Ada jaro meureun. Mana jaro? Isan. Lain aya naon. Aplah ayo. Aing ge. Aing embung kopi ku mah yang ka aplah aing mah. Bener dia main karke calon doang. Ih dia mah. Tuh aing kapuduk mah ulah kalpa-alpa. Hayang sukses embung. Aing siap jadi tim sukses dia yo. Aya enggak sukses mah. Bener dia tapi na. Oh, Angges ayo berangkatkan. di Sabang sampai Merauke kau yang digerakkeun dukung dia. Traktir dia kuing. Angges, hayang ka aplah aing nya. Tapi beni dia ke. Oh, siap. Ayo baby, Naik. ke Alfa kita. Tangka. Yuk, suruhin kekeun. Meuli urang yo, teh jus. Waduh, ini kriminal banget ini orangnya. Harus dituntasan ini laporan dari masyarakat. Sersan Doping, Sersan Sandi. Siapa? Ini saya ada laporan dari masyarakat ya. Katanya semalam ini ada pembegalan mobil. Nah, terus ini identitasnya udah pada ada. Jadi tinggal penyergapan gitu kita ya. Nih, data-data sama alamat-alamatnya nih. Silakan cari dulu. Siap. Oh ini SOP-nya Pak ya? Iya, Sudah, siap ya. siap. Oke. Hari ini juga kami laksanakan. Oke, ya silakan. Siap, kami tuanan. Ya. Oh ini bro, kampung lu ya? Iya boy. Iya. Tapi mantap juga sih ini ya. Jadi ini boy, tempat kampung halaman gua. Jadi kayaknya paling aman nih tempat untuk nyembunyiin diri lah dari intel-intel yang buron kita. Ini kampung lu ya? Iya. Ini kampung lu. Iya. Berarti si cewek itu yang ngeledek lu sini rumah dari sini. Kamu ya? Iya satu kampung sama saya. Iya di sini Yang semua dulu orang. waktu lu ceritain sama gua gitu. Iya itu orang. Ya udah lu. Ya udah jalan. Ini sebagian orang-orang yang pernah ngebully gua boy. Yang mana bro ceweknya? Ini yang sini. Ini semua orang-orang yang bukan bangsat orang sini. Gitu ya? Udah jadiin aja. Udah sekarang aja dang, jadiin aja kita. Jangan tunggu entar-entar, tunggu lagi ada orangnya. Iya kali ya, gitu aja kali ya. Iya, prank aja coba. Pranknya gimana boy? Ya seakan-akan lu turun ya, Iya. samperin mereka. Ya seakan-akan lu pakai baju biasa aja, kayak gimana sih? Oh iya. Kayak yang dulu gitu gimana? Coba si cewek itu kayak gimana? Udah berubah apa belum? Ya udah yuk, mulai coba. Ya udah. Ya. Aduh boy, tapi gua nggak bawa baju gembelnya nih, nggak punya, nggak bawa lupa.
Udah tenang aja. Ada nih bekas baju lu yang dulu tuh, pertama lu ke Jakarta yang pernah gua nih. Yang bener. Iya, baju yang dulu nih. Gua udah persiapin nih. Nggak pernah dibuang sama gua. Soalnya kenang lu dari dulu kayak gimana. Wah cocok nih. Udah ayo, jangan diperlambat. Ya udah. Kita langsung Udah, coba ganti aja baju lu sekarang. dulu ya. Ya. Untuk sementara gini aja dulu, mau lihat reaksi orang yang udah deku. Ya itu mah endang. Sing kieu kesal hirup dianggap jalan susah ya. Fontan kamu baheula. Ih, jauh ji eta mah. Oh, endang teh eta. Naon teh budaknya? Ka dieu meureun. Boy, dah cari perkara yang kajaro kieu mah. Kajaronya. Ya, terus sumber. Ya itu mah kumpulan orang-orang bangsa sih, mau apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Level. Jaro tentang anjing dia. Enak teh ieunya. Astagfirullah endang, dia tikeur baheula perubahanna sampai ka kuari dieu ge. Kos kitu bae, sia kumaha boga kabogona endang. Kecil lencangnya leteng. Baheula. Oh, eta bugusan ge. Untung ge diputuskeun ku aing nya. Atuh, lamun jeung enang mah kaena jeung aman aya punukar da lintuh. Oh sih nya. Jajan bae. Oh sih buktina orang jajan dia nya. Yang endang manaon sengsara. Insyaallah neng dia ngomong asal calangap bae. Insyaallah sabar bae aja. Wajar aing dia selama yang geus boga perubahan, perubahanna cara memandang jelema teh ya, orang masih sarua. Parah. Oh iya neng, mantan neng nu baheula teh ya. Oh nu eta anu keur baheula anu jelema balangsak bae. Lah, anak, sing sabar bae, Cuk. Mungkin ujian. Roda itu berputar. Aduh, dia nyadang. Baju bolong 2 kil sia mah. Rombong amat ya, ngomong seteka ukur kayak Nya kaputan nu teh plastik. Kaputan naon teh plastik. Ilah. Tas perang jeung Israel ya. Hah? seteka harti kayak manjing budak-budak ayeuna ngomong teh ya. Padahal pakai taan tuh dulu. Masalahnya naon mun urang make baju kos kieu. Oh masalah ngeunuh perubahan. Dong nu nyaho bae kana perubahan batur. Jalma teh. Jaje cakaraya. Oh iya, bos gitu. Kesendal naon? Sediuk dia tanggal cowok. Kon tanggal cau. Naon tanggal cau kain? Soalnya naon darah ria teh yang jauh beda jeung tangkal cau. Non tanggal cau baroga jantung teboga hate dari ya. Lah dia cacahan ai beragajul mah beragajul be eta penampilan. Nyaho tadi perubahan sia mah. Oh. Inget dak, nu baik belum tentu baik, nu buruk belum tentu buruk. Aing ngomong teh sok gagabah bae dari ama. Edre. Aing ngebel. Lah mal jauh nang maok situ mah. Penampilan kayak gitu. Oh meureun ya. Piraku boga HP bagus. Geus dak dari mangsulah lo omong hambur. Keajaiban ya tereh datang ka aing. Halo Pir. Di mana? Segera ka dieu penting. Delekeun ku dari aya. Hirup mah sok gegedeun dak. Insyaallah bae. Ih, atuh jelema mah gedean mah ngaletikan sia mah. Bener eta. Ngomong teh yo. Mah dari bae tah mah bodo amat. Atuh serah kami. Kami yuk. Mana dia emang bae. Aduh, kamu telat. Kayak minta gaji. Iya. Kamu lambat nggak kayak minta gaji. Sorry tuan muda, aduh telat. Itu disebut tuan Ada muda. macet. Pakai filter. Ah, bener ge. Iya ini tuan muda. Ih, Pak belit soalnya.
Jangan ya. Ya, tengil. Bro, jangan repot-repot. Waduh. Cuma prank yang mah yakin. Sing lambat. Mustahil. Ya kayak minta gaji kerja. Mustahil dari tahun muda tiba-tiba. Udah biarin. Udah. Nih, Mantap. saya nggak sejahat mereka. Siap. Tahun muda. Sudah, aing. Lagu udah ngomong nang. Basik Ah, lah. mata. Nekuk kumaha ge. Heh, kata Jaro. Guluduna lu jangan mah henteu. Ya naonan cing mah Jaro naon gitu. Siapa lah langsung percaya bae kan kieu. Saya bukti pan. Pasti oh. Kemana tuh? Bebe, ke mana? Sekarang Bibi. aing. Aing. Duh. Siap wae gangger kapal. Jaro gede. Tar. Mau kemana? Mau kemana nih? Hah? Cicing ngulan ngomong gitu. Iya, mau kemana? Jaga jarak. Oke. Udah jaga jarak situ aja. Mau ngapain? Man, tolong dijawab. Malas. Mau ada apa? Tuh aing ngomong di Endang. Dang, aing minta ampurannya, aing yang balikan di jeung sia. Ntar dulu Neng, ya. Bos muda saya itu sekarang mah udah tidak hidup kayak dulu lagi masa lalu, ya. Sekarang mah gak bakal level kalau ke cewek ini. Tahu sih ya gitu mah. Tolong man kasih motivasi sama orang-orang yang kayak gini. Jam. Lagu lo. Ini ya. Tunggu hidup, Pak. Ya, siap.